Bismillahirrahmanirrahim. Cek di dieu ayeuna ghairul muhtarami ari anu teu dihormati sitatun eta aya genep. Tarikus sholati anu sok ninggalkeun salat. Wazani sareng wazanil muhson sareng pezinah muhson. Wal murtadu sareng murtad. Wal kafirul harabiyyu sareng kafir anu merangan. Wal kalbul aquru sareng anjing gila. Wal khinziru sareng bagong sareng babi. Ari makhluk anu henteu dihormati teh aya genep cenah. Ghairul muhtaram sitatun. Aya genep hewan anu teu dihormati teh. Kahiji tarikus shalah anu ninggalkeun salat. Jaban nomor hiji di nomor hiji keun dieu mah nya. Tarikus shalah teh peninggal salat teh geuning cenah disebutna hewan sabab ari jalma teh kapan hewan keneh. Al insan hayawanun natiq. Ari manusia teh hewan anu bisa berbicara. Mematak dia termasuk gitunya karena hewan anu teu dihormati. Peninggal salat nusok ninggalkeun salat. Bahkan di nomor hijikeun gitu. Jadi luar biasa anu tara salat teh. Nu kaduana wazanil muhson. Pezinah muhson ari pezinah muhson teh anu geus berkeluarga tapi zina jeung batur. Geus boga pamajikan tapi masih kena zina. Wal murtad sareng jelema murtad. Sarua eta ge teu dihormati. Nu murtad kaluar tina agama Islam. Wal kafirul harabiyyu sareng kafir anu merangan. Ari kafir anu teu merangan mah teu naon, teu disebut naon. Teu disebut anu teu dihormatinya. Tah mah anu dihormati, anu teu dihormati, kafir harabi mah teu dihormati. Bahkan kafir harabi sendiri kan anu di perangan masyarakat mah. Hari anu teu merangan mah teu di perangan deui ku umat Islam teh. Kafir dimi. Kafir dimi eta manu kudu dilindungi kafir dimi mah. Tapi kafir harabi mah nu merangan itu. Eta mah diperangan deui ya gitu. Wal kalbul aquru anjing gila sabab ngabahayakeun tudanya. Anjing gila. Tuh anjing mah di dieu kapan di nomor 5 keun. Tapi anu tadi mah berurutannya di nomor 1 nepi ka nomor 4. Luar biasanya. Jadi numata kahade tah urang kudu ngajaga diri. Anjing gila. Sabab aya istilah kan penyakit rabies naon? Rabiesnya. Penyakit rabies. Wal khinzir anu kagenepna bagong, babi. Taetanya genep hewan anu teu dihormati. Menurut agama Islam atau nabi menurut kitab Safinah Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.